Itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi. Coba cerita-cerita Tuan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang. Geus urang eueuh di mana ge anu buca baca Tuan Syekh tadi paten. Kurang kumaha hararebat nu sejen. Syekh Naksabandi, Imam Bahauddin An-Naksabandi, Imam Abi Yazid Al-Bistami, Imam Tijani, kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai ajeng pencetusna, Ghazaliyah dan lain sebagainya. Kemudian Abu Hasan As-Sadili, geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya. Tapi henteu cara Tuan Syekh. Maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah. Ai nu henteu wirid kadinya teh henteu. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir mukbah sadunya muat kabeh kanyan. Asal ge sahabat bae. Abu Bakar Umar Utsman Ali tadi teh Tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah. Masyaallah. Ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua. Anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang. Datangan ku Tuan Syekh, hadiahan aing. Mun ceuk ngomong urang nama nyawa aing nyawa kula teh baheula mah teh. Hasana sogol ngadenge aing mah. Asyik ku aing tuh. Tapi ngirain sebeuh perasaan. Ente cara kita coba hadiahan pribados. Seble tau apa situ. Ayo begitu lah. Coba ke hadiahan aing ge. Ruang. Cek orang bener tah ye. Nu geus ge lain deui. Asa ngirain ngomong teh pas perasaan. Mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana. Aduh. Jelema ngawirid yang ketenangan ieu tenang. Kulantaran geus sababaraha taun ketenangan. Datang ka Tuan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal langsung sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub rombani walan dulu kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niat nahi berde kayak aing hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub rombani. Tuh, jadi ya dia waliullah bakubah gitu, masya Allah. Saya jelema terpercaya kakawalian Tuan Syekh terpercaya, aing terpercaya Pak Abdul Qadir wali cekna. Sebab jana sok naik kuda, aju kuda nopang bagusna. Wali mah cenah cekna tilok naik nupang bagusna. Terus karena naik kuda gitu. Kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh? Pan sogol atuh teu percaya. Naik kuda sangeunana we karunya tak kuda. Untuk ditumpakan kitu. Cek Tuan Syekh teh. Justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda. Kula lamun teu karunya ka kuda, kula mau numpak kuda leumpang. Karunya sih tumpakan berat nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah lu kuda ngomong terpercaya mah hese terpercaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan wah nyababawaan nyatuan manyambi satu berat mana yang nyawa ya dalekeun ku maneh
deulekeun gorenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel ka kuda dideulekeun we kieu ih tuan kaget dah mun yang percaya ulah wari moal milu jeung kuda sila bae luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bae luhur kakarak kita percaya masyaallah kakarak percaya jadi nyana ka ditu deui sorangan se ngaji pedi mah tuh mungkin tuh set atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh ising geus numpak tancan ising geus numpak tancan unggal numpak kuda cek kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol jadi ge jeung bangsa nama aing waduh itu makan kutuan saya teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyok jajana kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jalemana wajah leutik aduh lah nyaho jajana berat dosa meureun sakene kuda ge ngomong Masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae teu pati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu kos keur hirup da bae nah hayameun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka tuan sekula yang ditumpakan sakali becek geuna teh kumaha tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kadinya nya da ge usah diset bae geus tumpak tancan cak kuda entos Masya Allah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyana embung milu atuh terus mereka ditu kuda tuh nyana iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bistami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid kan bari numpak himar ngan himar Abu Yazid Al-Bistami numpak himar babawaanna teh diteuneun di himar dipanggul nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dihika himarkeun bae kan kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun ditenden di dieu berat bakur ditenden di pundak atuh berat bakur bae jadi dijadinya keneh teu cekeuna besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaarti cenah tuan besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh bakut berat henteu cekeuna pan bisa henteu mun aya nyaho cekeuna kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cekeuna teh lamun ieu babawaan ditenden ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeun tuan panjang tuan ge meureunnan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kunaon mah teu nempel ka himar teu kaarti manya teu nempel jadi ya hayang dibuktikan kotrek himar terus we lurus
Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleuh himar deuleuh Abu Yazid sekian aja tah watak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we oh geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kudu aing capek mah si eta encana aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel beraten karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain meka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengeuna masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabab berkah kadatangan geuna kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawannya haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mah berkah di warung urut nyana we rokok beli lauk beli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu Masya Allah urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya nu hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran aya nu embung bere nyumput hei panai guru sia teu hayang lah bulan kamari geus datang ka dieu juk teu hayang kajen teu pangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatus sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri malaikat nu geus jelas tah Pak bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sebenarnya murid datang Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka tu ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing mah sih aya cek wala zabil ribet dia satu kibatul ayo ya cekal sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus satu cekelan sorban peureum teu kemal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balik nanya mikiran balik balik dah pula dicekelan deui mah masing-masing balik mah ada tepara jasa Masya Allah karim
temenang tak ilmu itu digunakan lamun encan darurat ilmu kawalian temenang digunakan lamun encan darurat lamun memang capek nak karak setengah capek mal bisa tapi lamun capek nak bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadeuleuk capek nak karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun Masya Allah jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teh hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta Maji mencapai jasa enggak sia di dia tungguan pokoknya saya balik los di dia tungguan di dahar mau los saya balik kayak mana terus baik pada tangarana jayomkeun teu kan kana teh Masya Allah jeung baliwatan teh bareng ayu geus teu kuat bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi dina ente hari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban peting yana mau tungked tek cenah cenah istirahat we di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud nah saya wah ieu bangun aya gubug cek ente sare di gubug tungkedna ditenden meta di lawang gubug tek nyana sare peuting gudang neangan sumur turun ke handap saeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah horenganan hulu orai calangap gitu iman jadu tadi teh horenganan Masya Allah cak saya Nawawi jadi saya Nawawi teh HS diletah orai ingan ngembol cak jana teh ingan ngembol biasa orang letak orang gitu pada eta lain lalagan atau lamun si eta mah sarenya geus tinggal wala-wala kabang tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un geus kuburan-kuburan acan dileg-leg belep Masya Allah eta jadi cak ora eta kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun niku baca maka wali mah yen batak atuh teu sieun sarajan ka orai geus bu oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan aduh pan urang mah neuleuh orai leutik oraina ge nang tangan orai ge nang tangan ka urang ge lupat lamun lupa Mongol mah ye cak orai teh sieun sia ka aing encan di kuburan sia orai Sujaul Akro kakara ku aing doang sia lumpat engke lupat ka mana sia ayo sia jelema nu teu ngazakat engke tah Sujaul Akro ye cak orai ngomong orai ge nyaun kan sagede aing we sia lulumpatan di kuburan sia dek lupat ka mana gelegeg sia orai ngomong orai ngaleo eta pan urang Masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh luhurna lencos aya getihan urut nahan tah tek katahan cik Syekh Nawawi teh hampuran teu salah sakeun teh eta bisa hampuran gitu mun urang mah kabeneran moal tungked deui heuh sia orai ngaleos Masya Allah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alangan waliun min auliyaillah ceh kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang bu ngaca
embu maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis atuh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa tapi kan urang mau tuh ieu hebat kandang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutup ke istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun Gusti mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulah aya unsur-unsurna urang mah karak nulis sholawat bage dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin harus ada izin dan izinnya harus 5 juta tolol teh dikamangpaatkeun geus ulah kitu eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi berarti kan aya unsur-unsur urang ya terus gitu teu beres teu tentrem jeung wali mah tentrem masyaallah wirid geut ieu cenah Quran ulah setik mah ulah mingpang geus menggir deui bae kawalianana geus eueuh henteu ayo terus satungtung aya manfaat ngeunah nah urang poe minggu ulah ngajakan batur abeh gede daharna urang geus urang bae lempengkeun ka Allah lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah lempengkeun ka wali Allah libatkan diri aing endeup hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah insyaallah emang kumaha deui anu paling urang anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah wali-wali Allah syuhada-syuhada di akhirat surga nu sakicep nu sakilat anu lumpat nu hiber blor ka surga apan potongan karya ieu potongan naon ieu mah kredit aya di nyana bunga bank aya di nyana HP diceuli ge aya masa ka surga potongan kieu asal ieu mah gejebur kabeh ieu mah dipimpin ku si eta ngagejebur caha urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka ketika para wali Allah dekana ka surga para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana Ali karamallahu wajah pemimpin wali Allah berangkat cak Kangjeng stop ieu rombongan sa wali-wali Allah keheula ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas istana geus aya bidadari geus nungguan kenikmatan geus aya tah tulungan tah ayo coba tah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh kan ya Allah ya Rabbi para wali mah teu meunang syuhada mah geus diheula ka ditu para sahabat selain 70.000 geus tari heula anu can dibere nu teu dibere mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus diheula tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salametkeun lamun urang nu wauh jeung kumaha aing mah neuk milu ka ditu ka Abdul Qadir emang sia wauh aing mah osok milu baheula teh haol-haol bae mah sia aing mah henteu milu ge aing mah jauh dahar sia henteu aing mah dahar ge sia mere komo mere mah tah ieu di stop ku Kangjeng para wali Allah itah neuleuan muhibina pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganan eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula tah urang mah susuganan we atuh aya di dinya
barang kadang oh iya ya sip cek plan saya ya oh iya betul ya tah sangaran ya aja pendek ulang ada tuh iya di buku na iya kok baca teu karena Allah baca na ya di exit ya tak urang kalau diingat kadinya kan indah jasa mama nggak wae terpercaya aduh saya tujung Muhammadiyah urang masalila urang boga keyakinan atuh kitu deuleu di manakibna raya Masya Allah karim indah amat ketika manehanana milihan ayo kadi urang geus aya di dinya salah ya Allah ya Rabbi masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang di dunia urang tentrem di akhirat urang kabawa mudah-mudahan urang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang ka aku muridku para wali Allah leuwih-leuwih ku Tuan Abdul Qadir Al-Jailani minggu urang siap zikiran babarengan tasbutu bisyahadati rajulain tetap sariko dengan saksi dua lelaki Zaid terdakwa bahwa manehanana maling motor ajukeun ka kejaksaan sidang ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli saksi khusus jangan netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener maling kudu aya dua saksi na kudu lalaki dua teu bisa selain dalam geus puguh sahibul wilayah teh nu ngagegeh nagara anu bakal mutuskeun hukum presiden, menteri, gubernur, bupati, camat lurah teu meunang awewe lamun aya calon bupati, calon gubernur, calon presiden awewe kemudian kurang dipilih nu milihna tanggung jawab di akhirat haram milih awewe hah waduh cenah kamari di kan umrah tinggal umrah geus haram teu beunang sebab naon sebab aya nu teu bisa diselesaikan ku masyarakat ku dirina ku rombongan kan pemerintah diantarana lamun aya awewe henteu boga walina maot kan hakim sahibul wilayah anu kudu ngahakiman selama lain cewek kalau cewek tidak bisa makanya anu kamari milih atut ulama ngabejaan bae terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab kiai kan geus nyaho ditakrib Fathul Qorib eta geus sakitu ge pangleutik na kitab geus dijelaskeun haram hiji ulah budak leutik mereka dua kudu ulah nu edan mereka tilu kudu adalah nomor kaopat kudu huriyah sifat merdeka oge kudu zukuro sifat lalaki latasihu wilayah latasihul wilayah min imratin sah ngajenengkeun wilayah di awewe mata kula mah teu kaharti kiai teh aju milih cenah ngomongna ieu mah imam ge lain imam salat dah ieu mah imam nagara teu naon nu teu meunang mah imam salat ngajina sia mah bari peureum mantap kayak ngaji bentak ulah peureum badem kotok meunang geus aduh itu ternyata aneh kiai kadang ngewe ku celik ulah kiai kulon ngaromong iya tieu aja imam nagara lain imam salat itu kan imam salat negara waktu itu tanah ngaji datang ke mana aneh
jadi ulah osok nganabrak hukum adapun menang jeung teu menang lain urusan kan kiai-kiai tiga tuh haram ceda ieu mah lain negara Islam ieu negara demokrasi dobelnya demokrasi nanya milih awewena ieu sok ararente dia mah kitu asal japukan bae itu dia mah ni kumaha nyanding orang Pandeglang ayo kajen nungis banggeus kaharepna ulah abe salamat urang ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor, tapi urang teh kanarakan naudzubillah bidzalik naon ngeunahna mobil motor aya di akhirat dipanggang ih haju lain jana bae ngajakan pan tanya masyarakat bisa abi mah milih atut ditakusa difudoli wah enggak tadi narantena hiji jadi tilu ayo sia ayo sakadar urang teh supaya salam di akhirat teh teu beunang saksi bae teu beunang awewe kudu lalaki atuh komo nu mutuskeun masalah nu ngageugeuh ulah jeung kudu al-islamu beragama Islam haram ngajenengkeun pamimpin kafir haram tadi tidak dideuleu bae atuh di kitabna ieu kiai kok aneh ngajenengkeun pamimpin kok kafir muslim haram jadi mun teh manyana ngajenengkeun kafir haram dua kali ya demokrasina haram sebenarnya demokrasi mah heulanan eta mah masih dihulah dihelah tapi lamun ngajenengkeun kafir sebab kaditu namakan kamaslahatan ai politik tapi ulah salah aturan-aturanana ieu mah kaje ieu mah kafir kiai ngajenengkeun kafir naudzubillah min dzalik engke kumaha engke di akhirat teu kudu nu gede-gede kitab da kula bacaan dina kitab rada gede mah bau pohara